videoan halusnya. Oh, Bi, joget daging ngarenaheun hari suarana aralus jeung garelis mah. Lumayan lah bang. Yang abang bangkit pikiran. Jam sabaraha Nabi? Jualan jam bang urang mah. Bah lo, aya meureun aya jam hiji mah. Ieu, Meureun rasaan mah. Aya beja. Eta barudak cenah di incianan diurik. Benar enggak? Orang geus boga pirasat keur di makam geus ngomong ka si Juan. Pentingna bakal aya kajadian. asa sepi euy. Lewat jalan dieu teh daripada mapak lewat jalan kuburan. Engke panggil deui jeung nu kos kitu kawas nu ngalasuluh. Ih, urang ge kalap, Bang. Aslina urang ge kalap. Ngomong-ngomong, bulu kuduk urang asa kieu. Sarua urang ge di bisa Bang asam merinding. Sarua euy, asam merinding. Ini jam sabaraha nya? Aya jam 1-an. Urang ngontol we. Oh, baiklah, ayolah. Sekilas urang ngarokok aja. Ayolah. Urang eta. Geus semenjeuna jam sakieu mah. Ngobrol jam 1 mah. Astagfirullah. Si koplok. Si stay. Kumaha tuh bieu kumaha? Goblok. Nasi yang istri muncul. Deui. Karena kita berapa menit setan. Tapi ngomong-ngomong tuh warung buka jam 1. Teh warung saha eta jam? Jika nak molok kan jika nak mah. Wah, pangeun geus penting eta ye. Bae lu budak lupa kan. Kurang marek balik deui abi. Lewat dieu. Rek lewat mana dia bang? Pun ke kuburan. Kena loba. Kabur yuk. Ayo. Hiji. 2. 3. Rona, tong dilatih. Bilangkeun ka si. Teh. Aya eta si Aras. Aras keur naon maneh? Dia keur main game. Geus penting ieu teh. Tutupan eta teh. Warungna. Kedengri. Oh, bos teh. Asal ayeuna keur genting bangsat ye. Main game wae mana mah bisa mah. Ayo Kemana kemana? Ayo ke sare. Geus tutupan. Ayo warung yuk. Kontrol ya, kontrol. Rona. Sorry capek main game ini. Ya, orang yang lupa ya. Wah bangsat ya. Saya kan lupa. Gimana namanya? Geus balik nonton dangdutan, tapi baliknya dicegat terus gitu. Di mana? Di itu tuh. Ayo geus balik, geus penting ya teh. Kolot maneh naneangan deui ini. Ayo buru balik. Balik ka. Ayo Jang, orang kontrol Jang, ayo lah. Kan nanti baru dak eta mah kenapa lagi? Cuman barudak eta ngomong-ngomong narong tahun dangdut di mana eta? Ngomong-ngomong di Cigedogan. Ye. Ya orang waralawu jeung orang Cigedogan ye. Paul masalahnya mah Paul eta barudak sing kolotna neangan. Eta petunjuk eta mungkin kanu beungeut-beungeut eta. Eta tuh. Anu mah kieu we. Barudak geus baralik, urang mangkat gantian ka Cigedogan. Aduh aya ranana wah. Teuing teu ayo lah. Teangan we lah. Urang ge daek kira-kira mah. Oh, Jang, naon itu Jang? Jang, gua ku ieu barudak sieun teh Jang. Mana mah? Urang teh ningali. Cek beda ya nyurik di dieu. Mana? Eta Hah, eta nih mah tuh. Oh iya ningan. Oh, boneka udah teh. Sieun ku boneka. Aya orang Cigedogan teh lah. Ayo udah. Geus hebat ieu bongnas mah. Ah, ayo. Urang mah da etaan bari nangge guring geus eueuh. Liburan lagi. Astagfirullah. Duh, nah jadi mimpi buruk kieu euy. Atau penting teh baca doa lah. Atau keur ngasuluh teh nu kos kitu. Aduh, jadi sieun euy. Ya makanya ini nya. Tahaning jam 7:30.
Urang ingat. Aina apes we, aina mah kapanggil wae jeung nu kos kitu kudu nangan solusi ya mah. Bi, kernaon maneh? Nah, Des, dia coba. Naon Bi? Des, urang nu bener-bener wae ku jurig. Wah, nya bener Bi. Bener. Ye, ke kamari peuting ge ye. Urang sebalik nonton dangdutan si Bang Bang. Urang diririwa, dicegat kalau kos kitu. Untung urang lompatan. Aya nu keur ngaronda bapak-bapak. Duh, aing mah. Euy, untung jadi tesieun deui urang balik tadinya. Bener Bi, kade bohong. Nah urang mah wani diriungkeun Des. Jurug Bi. Modar meureun urang diriungkeun jeung kos kitu mah parah maneh mah. Bogohon meureun jurigna ka maneh Bi, pinembongkeun wae mah. Urang kieu mah kudu nangan perangkal. Antri yuk. Ka mana? Geus milu we ayo. Ayo. Peraturan nyokot sendal Ayo ge. sok. Nangan penangkal alus ye nu kuat. Jangan we bae ditulisan aya tuh itu. Bila nangan penangkal nu kuat ya. Ayo baru. Mek tadi urang-urang dia aing lieur lah. Duh. Mana nya ya? Aya ada tempatnya orang deket keneh. Urang teh milu ngaliwat jeung barudak. Hek teh aya suara kunti. Di mana suara kuntina? Eta di Mas Icam. Emangna jam sabaraha kitu? Peuting jam 10. Tuh si Paras. Tas, ka dieu. Ayo naon? Tah bisi teu percaya kamari cenah aya kunti. Kitu di Mas Icam aya suara kunti. Oh, bener. Awal nama di dia tah dia. Digening di hareupeun imah ular. Tah di dinya tah. Si Robi jeung si Bama kenal suluk apa? Hei, jadi sieun urang mah. Ah, di dia ya. Rek naon di dieu? Cicing we mah jauhkeun. Jika lecek bingung batu, naon jadi tikok. Cek na untuk lila di lebok. Kalau mau sia koplok. Eta naon Bi? Geus we mah mamahnya. Aduh, berat kan. Kuat iya mantap.